Menta waktu heula. Dona naon di kuburan sekalian. Aduh. Sia nu salah. Nah make daek nyicingan imah ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan incu aki sareng mitra dongeng anu tetep satia. Urang neraskeun hanca dongeng dinten ieu aki bade medar carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-30. Carios anu katunda, Mardi jeung anakna ditandasa ku Dira jeung Sabda, pedah Mardi ngalawan ngabela diri. Kumaha nasib kulawarga Mardi salajengna? Sumangga nyangakeun dongengna. Hehehe, Pesya. Lamun tengah gugu dibabad pacing kabeh oge ku aing sia. Hayo, jawab ku sia. Milih ini atawa hayang modar di dieu? Mardi teu nembalan, manehna ngahulang. Kaget nejo anakna geus 2 anu namru. Lamun manehna teu nurut, pasti anakna oge kabeh disiksa. Gancang cengkat lalaunan. Saha atuh anjeun teh anu sanyana? Apan kuring mah geus menang idin tinu bogana. Naha make kudu indi ti dieu? Kumaha urusanana? Tong loba tatanya ayeuna mah kari milih. Naha hayang hirup atawa hayang paeh di dieu. Lamun hayang keneh hirup, init ti dieu. Tong nanyakeun sababna. Teh Maldira bari melotot. Menta waktu heula saminggu mah. Kuring rek neangan imah keur gantina. Dona naon ngan imahna di kuburan sekalian. Aduh, naha bet kabina-bina teuing. Sia nu salah. Naha make daek nyicingan imah ieu? Mageus, tong loba omong. Lamun wani ngomong deui dipencit sia ku aing. Serepet Dira ngalugas bedog. Seseukeutna ngagurilak matak serab. Atuh Mardi teh ngadeg-deg sieuneun. Manehna teu ngomong deui terus nyalukan pamajikanana jol nyampeurkeun bari colohok. Barang jol oge geus sepa bakat ku sieun, komo nejo anakna 2 geus namru mah. Anu leutik mah teu eling-eling. Ari salakina muringis bari nyekelan iga burung. Beresan pakian. Urang turun ti imah ieu. Urang indit neangan gantina. Indit ka mana Kang Mardi? Kemana we? Urang neangan imah nu aman. Sok gancangan. Ulah wa kaloba tatanya. Pamajikanana teu bisa ngalawan. Kapaksa nurut terus asup ka kamar meresan papakean jeung parabot milikna. Dibantuan ku anakna anu jag-jag keneh da anu saurang deui mah geus namru. Ari Dira jeung Sabda teu waka indit. Hayang nyaksian heula Mardi anu turun ninggalkeun imah. Puguh wae Mardi teh ambekeun pisan. Sabab asa dihina, asa ditincak hulu. Tapi kulantaran teu wani ngalawan, anu akhirna mah pasrah kana nasib. Heuleut sawatara waktu, Mardi jeung kulawargana kaluar ninggalkeun imah. Budak anu can eling di ais, anu tatu dadana dipayang ku Mardi, cakakak Dira jeung Sabda seuri. Teu burung init geuning Sabda. Kumaha geus kieu euy? Urang lapor ka Kang Gorda ngabejakeun yen imah geus aman. Hayu urang indit. Ngan panto kuncian bisi aya anu asup deui. Nya bener, hayu atuh. Duanana digarawe. Panto dipeneutkeun sarta dikuncian kabeh oge. Tuluy tarurun. Geus kitu leumpang ngagandeang muru kalawang pakarangan. Sanggeus aya di luar, panto pager oge dipageuhan, bisi aya anu ka jero. Beral duanana miang rek lapor ka Ki Gorda. Kocapkeun Mardi jeung kulawargana.
Harita teh ngabring muru ka imah ku sabana. Barang datang ku sabana kaget lantaran anu nyewa imah teh karek sapeuting oge geus ringkid. Ai, kunaon ieu teh? Nah geus init deui Jang Mardi. Ampun, Pak Kuwu. Tetela wartos di batur teh leres. Eta bumi kacida sangat nah. Abdi tekiat. Abdi rumaos eleh. Moal sakali-kali deui nyicingan bumi eta. Nanging punten bade ngarerepot. Abdi tolungan. Pun anak cilaka disiksa ku jarma jahat teh ya. Aduh, nah di kumaha? Darak Mardi teh nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku manehna. Dibejakeun kabeh eueuh anu kaliwat. Kubu sabana unggut-unggutan kajadian kitu teh geus teu aneh pikeun anjeunna mah. Da mineng kajadian. Malah geus teu sak deui pasti jelemana eta-eta keneh. Tah gitu Pak Kuwu. Wayahna Jang Mardi. Sing sabar jeung sing kuat. Memang kitu imah eta mah. Apan ku bapa oge geus dibejaan kamari. Loba nu aneh cekeng oge. Kacirina memang jika jelema anu make teregos teh. Tapi anu sanyana mah duka naon. Sabab geus sababaraha kali dikepung tara beunang. Wayahna sing kuat dabongan teu beunang dielingan. Ceuk ku sabana kalah maido. Gantenan, abdi oge rumaos kumawantun ka Pak Kuwu. Sok ayeuna mah reureuh heula di dieu. Keun engke urang ubaran budak mah. Mangga Pak Kuwu. Saterusna Mardi jeung kulawargana diampihan heula ku kubu sabana. Ari sabab teu bogaeun dulur, teu bogaeun baraya, ngan hate kubu sabana jadi keung. Sok sieun kabarerang, kabawa dikakalakeun ku nu jahat. Ngan rek nolak nu menta tulung teu wasa sabab kabeungkeut ku kawajiban. Cag tunda heula. Kocapkeun dira jeung sabda. Harita teh duanana leumpang kalayan tenang, muru ka hiji tempat anu geus biasa sok dipake tepung jeung Ki Gorda. Tukung silila oge geus nepi. Kasampak teh Ki Gorda keur nyarane kana tangkal Kiara bari ngelepus udud surutu. Kumaha dira? Hasil euy? Hasil Kang. Mangkeluk anu nyicingan eta imah geus turun. Init bari ceurik. Pokona mah ayeuna imah geus kosong. Mangga kumahakeun ari geus kieu Kang? Cek dira bari geuk diuk hareupeun Ki Gorda. Dira, sabda dengekeun kumarane. Saenyana mah guru urang teh geus lila hayang nyicingan eta imah. Tapi aya wae panghalangna. Tah ayeuna kudu kosong. Teu meunang aya deui anu nyicingan. Hayu urang nepungan guru. Ayeuna mah geus mangsana amprok. Maneh kudu tepung bisi isuk jaga ninggeto pat tepung di jalan di pasampangan. Aduh, nuhun Kang, nuhun. Bagja temen bakal tepung jeung guru. Di mana eta teh hayana Kang? Dira atoheun pisan. Tong loba tatanya, pokona mah tuturkeun we dewe. Engke oge geus nepi, mah bakal nyaho sorangan. Tah, si sabda oge apan teu loba omong. Pan si sabda mah geus nyahoon Kang. Acan, can nyahoeun. Sabab tempat guru mah dirusiahkeun. Hayu, ayeuna urang indit. Ya hayu atuh Kang. Sabda, ayo euy. Ayo. Beral tiluanana miang, leumpang kalayan tenang ngajuk-juk ka hiji tempat. Bari leumpang teh galecok ngobrol nyaritakeun naon-naon anu geus kaalaman.
Gancangna carita. 2 poe ti harita imah udawa anu tadina kosong teh geus mimiti rame deui. Tapi pager hareup dikunci tara aya anu muka. Pak RT jeung kanca-kancana tara aya anu wani deukeut sabab di imah teh jadi pikasieun. Lamun peuting sok loba sora aneh ku sora anu seuri jeung anu ngomong tapi bari jeung teu jelas basana. Tapi lamun beurang sok jempling tara aya anu kaciring ulampreng. Ku sabana boga sangkaan yen imah udawa teh geus dicicingan ku hiji jalma anu jahat jeung sarakah anu geus tibareto ngahihiledan ka saban jalma anu nyicingan eta imah. Ku sabana teu hayang nyaho tara nempo-nempo acan kadinya teh dasieun jeung kapok. Kungsi dina hiji peuting ronda anu dipingpin ku Mang Bahri ngintip kadinya. Tapi meh-mehan aya nu cilaka sabab ngadadak loba pakarang ting belesat, aya peso balati, aya jamparing jeung batu. Ting hariung kaluhureun sirah. Atuh Mang Bahri jeung kanca-kancana birat lalumpatan nya ti harita tara aya nu wani deui. Basana teh keun bae asal ulah ngaganggu kana katentreman urang dinya. Da jeung nyana ti saprak imah eta dicecingan ku jelema aneh tara aya anu kapalingan ayeuna mah. Tara aya anu ngulampreng bari nyurigakeun. Anu nyicingan imah udawa teh teu ngaganggu kana kahirupan urang lembur Banjar Turi. Lumatak padangan tepe teu dipirosea. Jag tunda heula. Urang malikan ka tukang nyaritakeun Mang Yama jeung Bimur. Ti saprak di imah aya esti, hirup teh asa aya gunana. Di imah jadi haneuteun sabab esti sakapeung sok ceurik mak-maan, sakapeung sok sasambat ka Ahmad anu jadi lanceukna. Mang Yama jeung Bimur geus sapamadegan. Yen rek ikhtiar maluruh indungna esti. Jeung deui hayang nyaho, naha saha ari Ahmad anu sanyana. Nya dina hiji poe meunang katerangan ti esti yen manehna teh boga lanceuk lalaki ngaranna Ahmad. Imahna di hiji lembur anu jauh ti dinya. Imahna gede, jangkung, pakaranganana lega, kitu kacindekan anu kacangkem ku Mang Yama, da katerangan ti esti mah teu persis kitu. Ngaranna oge budak ukur ngomong saperluna. Mur, jigana kudu indit deui akang teh. Sabab kudu maluruh indung esti. Karunya bisi matak gering. Kahiji karunya ka budakna. Kadua karunya ka indung bapana. Kumaha mun akang indit ayeuna? Kitu cek Mang Yama bari memener ikatna. Jung bae Kang, tapi ulah ngampleng jeung ulah meting. Lamun teu kapanggi poe ieu, kudu buru-buru balik. Kajen isukan indit deui. Heug akang oge satuju kitu. Kade budak ulah dilalaworakeun nya. Sabab ieu budak hatena can teteg, sasat can kumpul lalembutan. Muga-muga we indungna aya laratan. Keun, ngurus budak mah tanggung jawab kuring. Jabati kitu, ulah hariwang. Da budak teh geus bager ayeuna mah. Geus daek ngomong, daek dahar, jeung beunang dibebejokeun. Heueuh, percaya akang mah. Pek atuh, sing jongjon. Akang rek indit. Bral, sing salamet jeung hasil maksud. Geus tarapti mah bral Mang Yama teh miang niatna rek maluruh indung bapana esti. Tapi poe eta mah teu mawa hasilna naon. Unggal jalma anu diajak nyarita eueuh anu nyaho kana lalakon eta. Isukna bral miang deui. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha poe. Akhirna nepi ka hiji poe Mang Yama anjog ka lembur Bantar
Kulantaran capek nyaureun di hiji warung. Didinya ngobrol nyaritakeun perkara budak. Tapi teu ngabejakeun yen manggih budak mah. Di antara anu jajan teh aya tukang dagang anu pagaweanana ngider ka saban kampung. Eta jelema teh nyaritakeun hiji kajadian di lembur Banjarturi. Anu akhirna nepi kana lalakon udawa sakulawarga. Atuh mangya mah teh meuni curinghak. Kataji ku eta beja pok nanya. Kek jang, punten mangrek nanya ye. Ari anu jenengan Neng Maria teh di mana ayana? Nah aya keneh di lembur Banjarturi atawa henteu? Artos nama teu aya mang. Angkat duka ka mana? Sabab diancam wae ku jalma anu teu kanyahoan saha-sahana. Mata kawatos puguh ke mang. Carogena tiwas di Rogahala. Putrana sadua-dua leungit. Dugi ka ayeuna oge teu aya laratanana wartos nama. Saha ngaran putrana jang? Saur tukang warung mah Rakana Pamagat wastana Ahmad. Raina istri wastana Esti. Budak lalu cumang kasep geulis bageur deui kitu cenah ceuk wartos nu katampi ku abdi mah. Ngan duka teuing buktos nama, da abdi oge ukur cek beja. Mang Yama ngahuleng, inget ka budak anu kapanggih di kebon eurih teh. Di imah mindeng nyamat-nyamat kalanceukna nu ngaran Ahmad. Loba katerangan anu sarua jeung omongan Esti. Dope mamang bade ka mana? Tukang dagang teh nanya ka Mang Yama anu ngahuleng mikiran Esti. Moal ka mamana mang mah. Tas tidinya ti Ciawi rek neangan jeruk nipis keur ubar. Mang Yama teu ngabejakeun yen keur maluruh indung Esti. Jeung teu wani nyaritakeun ngeunaan Esti. Lain kunanaon bisi aya keneh anu ngakalakeun ka eta budak. Beleh mamang panasaran mah atuh. Bilih palai uninga kana lalakon den udawa. Taroskeun we ka kubu sabana. Da anjeunna anu apal kana seluk-beluk eta mah. Saha jang? Dedengian teh kubu sabana. Sumuhun, kubu sabana. Nuhun jang, sugan we dina hiji mangsa mah aya gunana keur emang. Saterusna ngobrol deui kanu sejenna. Tapi balik deui kana urusan imah nu aneh teh. Sabab beja teh babari nakar sumebar. Kajadian anu tumiba kamar di oge geus nepi kadinya bejana teh. Atuh Mang Yama jadi tambah penasaran. Manehna hayang nenyo ku sorangan, nah jiga kumaha imahna teh. Sanggeus leungit kacape. Mang Yama mayar urut barang dahar sarta teu poho nganuhunkeun ka tukang dagang teh anu tadi ngobrol ngeunaan Esti. Beral miang langsung ngajug-jug ka lembur Banjarturi. Teu kacatur lilana di jalan. Urang kocapkeun bae geus nepi. Mang Yama nanyakeun imah ku sabana jeung nanyakeun imah anu aneh teh. Jalma anu ditanya teu hese, nuduhkeun kalayan jelas. Memeh nepungan ku sabana teh, Mang Yama ngahaja ngaliwat ka hareupeun imah udawa. Ya Allah, nanya imah teh gede, buruanana lega deui. Ieu meureun bumi den udawa teh. Paingan si Nyai nyebut-nyebut imah jangkung. Da bener geuning. Tapi naha mani simpe kieu? Wah anu nyicingan kitu. Ceuk Mang Yama bari nyekelan pager. Panonna melong ka jero pakarangan anu lega. Cukutna jarangkung kalakai ngayang datara aya anu sasapu. Keur anteng nitenan imah, lar aya hiji lalaki anu tas ti kebon ngaliwat ka dinya, oreng Mang Bahri. Anu geus loba pangalaman dina urusan imah eta. Reg Mang Bahri eureun. Hei, keur naon di dinya? Ka dieu, buru ka dieu. Puguh keur alak ilik kuring teh. Kataji ku imah agreng. Tapi naha buruanana bet barala. Naha kosong ieu imah teh.
Cek Mang Yama bari melong ka Mang Bahri. Shh, ulah tarik teuing. Hiap tuturkeun kuring. Bisi kumaha onam. Mang Yama sieuneun dikitukeun mah. Geuwat nuturkeun ka Mang Bahri. Sanggeus rada anggang ti lawang pakarangan teh. Reg Mang Bahri teh eureun ngecakeun babawaan bari ngomong. Anjeun teh saha? Nah, abet kumaha wani ngadeuketan ka dinya. Urang dieu mah eueuh nu wanieun. Sangat sangar. Sangat kumaha. Mangkukna aya kajadian. Aya jelema nangtung wae di dieu. Sorena terus utah getih. Untung aya anu nulungan. Salamet jiwana. Terus kamari aya deui kajadian. Pira oge ngarampa pagerna terus budug arate. Nepi ka ayeuna can cager. Nu mata kuring mah melang ka anjeun. Nah, bet wawanianan nangtung di dinya. Bahaya eta teh. Bahaya gede euy. Sabab ieu imah sangat pisan. Sohor deuleu. Mang Yama ungut-ungutan. Beuki kataji ku eta imah. Lian ti agreng teh loba nu aneh deui. Aneh. Aneh pisan atuh. Lain aneh deui, tapi pikasieun. Geus lah, ulah lila-lila cicing di dinya bisi gering. Rek naon atuh anjeun teh nu saenyana. Jeung deui di mana asal anjeun? Bet wawanianan teuing. Nah can nyaho kana kahebatan ieu imah. Ngaran kuring, Yama. Asal ti lembur Cipari. Dititah kudunungan pikeun neangan imah anu bisa disewa. Pangna kuring datang ka dieu teh, tadi aya anu ngabejaan. Magarkeun teh di dieu aya imah kosong. Nya ieu meureun nya. Bari nunjuk. Oh, neangan imah sewaeun. Ah, tongkal mur ieu neanganana, neangan deui we ke tempat sejen. Jeung deui ulah daek cicing di imah ieu, bahaya. Wah, bahaya gede. Ulah ah. Geus tong dipikiran di imah ieu mah neangan deui nu sejen. Naha. Barabat Mang Bahri nyaritakeun lalakon anu tumiba ka kulawarga Udawa. Tetela sarua jeung lalakon anu diterangkeun ku tukang dagang teh. Jadi sidik aya benerna eta beja teh. Atuh Mang Yama beuki kataji. Tah kitu lalakonna teh. Tapi kitu oge lamun rek percaya ka kuring. Jeung deui kuring mah ngabejaan so teh karunya ka anjeun. Lainna naon? Karunya sakali deui. Karunya. Tapi lamun teu percaya mah nya kajeun. Kitu cek Mang Bahri mungkas omonganana. Ih, kuring mah percaya pisan. Kasasaha oge tara goreng hate kuring mah. Komo deui kanu haat ngelingan. Syukur we kuring dibejaan panjadi nyaho. Tapi mang budak anu dua teh kamana ayeuna? Nah can aya laratanana. Mang Yama api-api teu nyaho. Puguh Mang Yama teh keur maluruh perkara eta. Wah, lebeng. Duka kamana pokona mah misterius cek barudak mah. Daya beja-bejana acan. Eueuh beja, lebeng. Bisi kuring kaparangan manggihan, cik atuh sakalian bejaan. Kumaha cirina budak teh? Umurna sabaraha taun? Mang Yama beuki telik, talete sagala ditanyakeun. Barabat deui Mang Bahri teh nerangkeun ciri-cirina dua budak. Sakura anu nyaho mah dibejakeun ku Mang Bahri teh. Atuh Mang Yama bungaheun sabab geus boga cecekelan ayeuna mah. Sarta beuki yakin yen esti teh anak Udawa jeung Maria. Ngan kapaksa burak akibat aya karaman anu tumiba ka Udawa. Alhamdulillah, nuhun pisan mang. Ari kitu carana mah moal daek nyewa imah kieu, bisi ngadatangkeun mamala. Permios mang. Nya, bra. Kadeknya. Kade sing hati-hati. Mang Yama indit ninggalkeun Mang Bahri. Hatena ngarasa bungah. Sabab ayeuna mah geus meunang laratan yen indung esti teh jumeneng keneh. Boga lanceuk hiji ngaranna Ahmad. Tapi hanjakal boh lanceukna boh indungna oge ayeuna mah geus eueuh di lembur Banjarturi. Maria indit badi jeung teu kanyahoan ka mana-manana
ngahaja dirusiahkeun da sieun disusul ku musuh. Tenang geus kieu mah. Esti kudu dipiara ku aing. Kudu dilatih sina jadi jelema anu aya gunana pikeun balarea. Sarta bisa bakti ka indung bapana. Sakabeh pangabisa aing kudu ditamplokeun ka manehna. Sangkan jaga di akhir bisa ngabela kanu jadi indung. Dedeh teuing nyai. Mana horeng hidup teh keur ngalalakon. Kitu cek Mang Yama bari terus lempang langsung ngajuk-juk ka Cipari. Mang Yama geus teu mikirkeun nanaon deui. Da ayeuna mah geus kanyahoan jujutanana yen Esti teh hiji budak anu merlukeun hiji pitulung sangkan jadi jalma anu soleh anu bisa babakti ka indung bapa. Kirawan si Sariak Layung jog anjog ka imahna langsung mandi bebersih geus kitu ngariung jeung Bimur. Ari Esti geus mimiti janglar, daek ulin, daek ngobrol, rada poho ka indungna da mineng dibebenjokeun ku Bimur. Kumaha perjuangan teh Kang Yama? Hasil teu? Alhamdulillah bener. Beres. Alus. Hade pisan pokona mah hasil. Ih, sok tara bener ari ngajawab teh. Bagja urang teh Mur. Ulah hariwang Mur. Tujuan urang ka Hontal. Pokona mah anu dipiharap ku urang duaan geus kanyahoan. Ngan moal waka dibejakeun ayeuna. Sabab can nepi kana waktuna. Mana sangu geus asa kacan. Atuh keheula. Apan capek keneh, Lin? Buteung lapar ye hayang dahar. Dasar pejit kuraisin. Ngaco maneh mah. Lain pejit kuraesin atuh. Anu bener mah pejit kosereun. Salahnya. Pejit kuraseun. Pejit kuraseun? Ih, salah keneh. Anu benerna pisan mah pejit koreseun. Tah kitu Mur. Kade ulah salah. Akang mah lain pejit kosereun. Lain kuraseun. Lain kuraesin. Tapi pejit jelema we biasa. Sabab manggih dahar teh tadi tengah poe. Kitu ge deungeunna ukur beuleum oncom dicengekan. Tah ayeuna geus rek sareupna. Nya wajar we lapar deui mah. Da normal atuh akang teh. Jadi we hayang dahar. Tah kitu Mur. Kayak atuh daguan sakedeung. Bimur ngaleos ka pawon, terus nyayagikeun sangu jeung deungeunna da manehna oge can dahar, sabab hayang bareng jeung salakina. Berak dahar bala kecerakan sakalian bari ngahuapan Esti. Tetela Esti teh geus laikeun dahar, ka Bimur geus apet ayeuna mah. Rengse dahar, terus ngobrol deui. Sedengkeun di luar geus gandeng ku soraga anjeung jangkrik ditambah ku sora bangkong da puguh di sisi sawah. Lila-lila reup Esti mah sare digolerkeun gigireun Bimur teu dipindahkeun ka kamar di dinya welanan bari dikeukepan. Bimur tulatena keur ngurus budak teh. Geus salse ayeuna mah. Da budak geus sare. Sok geura nyarita. Naha naon anu beres teh? Naon nu hasil teh? Cik, kuring bejaan atuh. Mur, akang geus menang beja anu sohe, anu mutawatir. Insya Allah bener. Tetela, Esti teh lain anak si itu atau si eta. Tapi anak jelema gede. Carek wiwilanganana terusing ratu rembesing kusuma. Lain anak jelema jore-jore. Tapi anak anu beungar, anu jegud loba bandana. Ramana katelah Raden Udawa tapi geus tilar dinya. Ibuna Enden Mariah urang lebur Banjarturi. Tah kitu katerangan anu kapanggih ku akang teh. Mang Yama dari anak keur ngomongna. Yen aya rasa reueus dina hatena, atuh mani curing hak Bimur teh. Malah mah terus ngorejat hudang. Kutan, anak nu beunghar budak teh. Nah, make kajadian kieu. Kumaha mimitina atuh? Dengekeun Mur. Ku akang rek didongengkeun kabeh. Pek ku kuring rek didengekeun.
Atuh derak-dek Mang Yama teh nyaritakeun lalakon Udawa jeung Nyi Mariah. Dumasar kana beja ti tukang dagang jeung ti Mang Bahri. Malah dicaritakeun yen Mang Yama kungsi nejo imahna ti kadeukeuten ngan teu bisa unggah sabab pakaranganana di pager. Atuh bimur teh meni colohok. Teu nyana geuning budak anu kapanggih ku manehna teh keur nandangan lara tunggara. Sakitu dongeng namur. Gedeh teuing nya. Kumaha atuh ari geus kieu? Kumaha pilampaheun urang? Hakang teh geus buleud patekadan. Rek miara budak nepi ka jucungna. Ti mimiti ayeuna moal neangan indungna, moal neangan bapakna, sarta moal neangan lanceukna. Tapi ieu budak urang gedekeun bae kuduaan. Urang piara lir ibarat ke anak sorangan. Tah kitu Mur. Nya, satuju pisan kuring mah. Syukur atuh ari Kang Yama boga pikiran kitu mah. Dah heueuh, ieu budak teh kudu dipikanyaah, kudu diaku ku urang, sangkan tentrem batinna. Sabab mana kitu oge ieu teh kersaning Gusti Nu Maha Suci. Yen urang kudu boga anak ku cara kieu. Heueuh bener. Halus pisan eta pikiran teh Mur. Tapi akang boga rancana anu kudu dilaksanakeun ayeuna. Ceuk Mang Yama tambah daria, manehna perlu terang-terangan ka pamajikan bisi awal akhir jadi mamala. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu sakitu heula nya insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Atuh teu hilap aki ngahaturkeun nuhun kana sagala rupi pangrojongna. Naon anu bakal dipilampah ku Mang Yama salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-31. Sakitu anu kapihatur permios cag.